Marhaban, marhaban, marhaban ya Nur Aini, marhaban, marhaban, marhaban ya Husaini, marhaban, marhaban. Marhaban, marhaban, marhaban ya Nur Aini, marhaban, marhaban, marhaban ya Husaini, marhaban, marhaban. Wassalatullahi tasya ala tahriri suturi Ahmad al-Hadi Muhammad sahibal wajil muniri sallallahu ala Muhammad marhaban Ya Habib. sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban. Rabbi faghfir li dunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi faghfir li dunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi faj'al mujtamana ya Allah ghayatul husnul kami ya Allah. Rabbi faghfir li dunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Wa'tina ma qad sa'alna ya Allah min yang jisami ya Allah. Rabbi faghfir li dunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Wassalamun mustamirun ya Allah kullahi ya tajaddad ya Allah. Rabbi faghfir li dunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Allahumma shalli wa sallim. Inggris Pak, Inggris. Aku masuk.
Apa terkecil apa? Tuh, angkat kurang jangkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Subhana nyucikeun abdi kana kamaha sucian zat Allah. Eta tegasna nyucikeun alladzi kadzat saha alladzi zat asra anu geus ngaberjalankeun saha alladzi bi abdihi ka abdina ladzi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa papa tak? Lailan dina waktu penting musibah dina sabgeun naon lafal lail ala berarti netepan kan jadi dorob. Wal isra jeung ngaringaran isra eta sirrul lail nyatana ngadempangkeun dina waktu penting. Wa faizatu zikrihi jeung ari faedah nuturna menjadi lafaz lail eta al isyaratu menjadi isyarah. Tangiruhu mangka ditandinakirahkeunana bila taklili muzatihi kana nyaeutikeun menjadi waktuna lail. Minal masjidil haram ti masjidil haram ay makata tegesna ti kota ilal masjidil aqsa ka masjid aqsa ay baitil muqaddasi ka baitul muqaddas li bu'dihi karena jauhna baitul muqaddas minhu ti masjidil haram. Alladzi anu barokna geus ngaberkahkeun kami haulahu kana sakurilingeunana Masjidil Aqsa bitimari ku ayana bubuahan wal anhari jeung ayana pirang-pirang walungan. Linuriyahu karena supaya ningalikeun kami ka abdina kami min ayatina tina ayatna Allah ay
azali kudratina tegasna tina pirang-pirang kahengan kakawasaan Allah. Innahu saestuna Allah eta huwa ari Allah eta as-sami'u anu ngarungu al-basiru anu maha ningali. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah urang sadaya aya dina sasi Rajab, sasi anu banget mulia mungguhing Allah subhanallahu wa ta'ala, sasi dimana aya hiji kajantenan nu sangat fenomenal nyatana dina sasi Rajab teh sasi di Isra sinareng di Mi'rajkeunana junjunan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka teu aya lepatna urang nieling memperingati kana kejadian Isra wal Mi'raj ku bukti sakedik urang ngabahas tentang masalah Isra wal Mi'raj. Non jadi sabab kejadian Isra wal Mi'raj teh di antara kejadian anu ku Allah diabadikeun dina Al-Qur'an. Seueur kejadian anu sanes anu araraheng mujizat Kanjeng Nabi teh seueur. Cuman anu diabadikeun ku Allah diantarana bahkan diperingati ku seluruh umat Islam sa alam dunia, terkecuali memang orang-orang nu teu pati resep kana masalah Isra wal Mi'raj. Alhamdulillah Isra wal Mi'raj mah dirayakeun di mana-mana, di majlis-majlis taklim ban urang ninggalnya Isra wal Mi'raj diayakeun. Teras di tingkat kecamatan, baik tingkat desa, tingkat kabupaten, jeung nu sejen-sejen. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah yen Isra wal Mi'raj kejadian nu diperingati di mana-mana. Taya ku bukti ayana Isra wal Mi'raj jelas nu jadi ayatna dina Al-Qur'an. Allah ngadawuhkeun dina awal surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Kenaon nu tiasa kurang dicanak suri toladan tina kejadian Isra wal Mi'raj dak moal pati-pati ku Allah diabadikeun ieu kejadian Isra wal Mi'raj dina Al-Qur'an. Iwal memang aya perkara nu ku Allah ngahaja dijieun dina harti urang bisa nyandak tauladan atanapi hikmah tina ieu Isra wal Mi'raj. Mana diantawisna dina eta ayat Allah ngadawuhkeun subhanalladzi asra bi abdihi. Allah ngadawuhkeun kana lafaz bi abdihi ka abdina Allah. Henteu dina ayat teh nyebat henteu kieu subhanalladzi asra binabiyhi, henteu teras henteu nyebat bi rasulihi, henteu, tapi Allah nguningakeun teh bi abdihi ka abdina Allah. Naon nu jadi sabab hiji nganyatakeun bahwa ieu lapad abdihi teh ngajadikeun dalil yen kejadian Isra teh terjadi ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh nyatana ku jasad berikut ruhani.
sabab moal pati-pati disebutkan abdun iwal memang kumpul di eta abdun teh ayana jasmani berikut rohani ieu ngajadi kendali. Jadi bisi aya sapali jalma anu boga pemahaman cenah Isra wal Mi'rajna Nabi teh hanya sakadar ruhani wungkul ieu pemahaman nu kacida lepatna nu kacida salah. Naon sabab dalil dina Al-Qur'an ge bahasana abdi ku abdina Allah sedangkeun kata-kata abdi teh kedah terdiri tina jasmani sinareng ruhani. Jasmani jeung ruhani na jelema kakara disebatkeun eta jelema teh sah dilapatkeun sah dibahasakeun ku bahasa abdun. Oge ayana bahasa abdun dina eta ayat subhanalladzi asra bi abdi. Ayana bahasa abdun teh mangrupikeun hiji isyarah ti Allah. Ke hiji isyarah kumaha? Hiji isyarah kana saestuna nu jadi sifat ubudiyah teh ieu mangrupikeun ahosul awsofan sifat pangkhususna tina pirang-pirang sifat teh nyatana sifat abdun tegasna sifat ubudiyah teh. Lamun urang nanya sifat nu pangmulyana di jalema teh naon? Pasti nu dimaksud di dieu teh sifat abdun nyaeta sifat anu pangmulyana mungguhin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa kitu? Kan di antara zat teh aya abdun, aya abidya, aya ma'bud. Tah nisbat antara abid jeung ma'bud teh eta dingaranana ibadah. Abdun jelema, ma'bud Allah. Abdun jelema, ma'bud Allah, maka nisbat anu sampurna antara abdun nyarande kanu jadi ma'bud teh dingaranan eta teh aya ibadah. Jadi atuh proses ibadah seseorang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, proses seseorang ibadah sampurna ka Allah ta'ala apabila nyata di eta jalma sifat ubudiyahna. Sifat ubudiyahna punya. Sabab ayana proses ibadah teh gede, proses ibadah teh nisbat hiji hubungan antara abdun jeung ma'bud, antara jelema ka Allah, jelema nyarande ka Allah, jelema babakti ka Allah, maka dingaranan babaktina eta jelema teh adalah ibadah. Otomatis kajelemaanana teh kedah nyata di eta jelema. Kasifat kaubudiyahanana teh perasaan hambana teh kudu nyata di eta jelema. Sabab lamun teu nyata maka moal sampurna nisbat ngahubungna antara abid jeung ma'bud teh moal ibadahna moal sampurna. Moal bisa sampurna. Dan dia di si abdun teh aya sifat ma'bud. Mana contoh eta abdun teh aya sifat takabur. Ari takabur sifat saha? Anu pantes takabur saha? Allah ta'ala. Ma'bud anu pantes takabur. Sementara sifat ma'bud dicokot ku si abdun.
maka si abdun kenalika dina proses ibadah teh moal sampurna isnad ti abdun ka ma'bud teh naon sabab tercampur di eta abdun teh terkontaminasi sifat ma'budna aya sifat pangeran di eta jelema maka ibadahna ka Allah teh nambah. Jadi kudu apal posisi abdun ya abdun ma'bud ya ma'bud. Lamun seandainya ma'bud sifat ma'bud dikekeuweuk ku si abdun maka ya si abdun teh moal bisa bener-bener ibadahna ka Allah moal bisa. Nah sabab wujud di eta si abdun teh sifat pangeran. Contoh jelema mah salawasna kudu ngarasa butuh ku rahmatna Allah. Allah anu ngagaduhan rahmat jelema ngarasa butuh ku rahmatna Allah. Talamun di ieu jelema di abdun teh dina hatena teu wujud sifat ngarasa butuh kana rahmat Allah maka otomatis ayana si abdun teh dina ngainfakkeun waktuna ka Allah teh moal sasempurna moal loba ngainfakkeun waktu sabab ngarasa diri teu perlu ku Allah. Pan ari ma'bud mah mustagnin an siwahu mustaqirun ilaihi kullu ma. Jadi ngaran-ngaran pangeran mah eta teh zat anu dipikabutuh sagalana ku makhlukna. Bari ayana eta zat teh ngikabutuh kanu jadi makhluk. Maka lamun diri urang ngarasa bisa mencukupi kana kahirupan teh ku pribadi, oh berarti terwujud dina diri urang teh sifat abdun. Nah, sabab abdun urang teh geus kacampuran ku sifat makhluk. Ini si urang ngartos. Jadi urang teh kudu apal jati diri urang itu maksudnya. Urang teh sah, urang teh abdun, urang teh hamba. Lamun urang hamba otomatis sujudkeun di diri urang teh sifat ubudiyah. Mana di antara teh kudu salawasna iftikor, salawasna butuh ka Allah dina setiap perkara. Ngan kadangkala panyakitna jelema teh sok mopohokeun kana jasana Allah ngarasa teu butuh Allah. Lamun di diri urang boga sifat ngarasa teu butuh ku Allah berarti sifat Allah geus dipaling ku urang naon? Sabab Allah anu teu butuh ku batur mah. Allah teu butuh ku sajen Allah. Tapi urang mah posisina makhluk salawasna kudu terus-terusan butuh ke Allah. Lamun di urang ngarasa di geus teu butuh deui ku pangeran teh geus hilang sifat ubudiyah. Lamun hilang sifat ubudiyahna maka ibadahna eta jalma teh moal bisa sampurna. Moal bisa sampurna. Punten bisa naon jadi sababna punten nya jalma-jalma anu sagala boga sagala aya di alam dunia sagala fasilitasna wujud sok kurang perhatian karena urusan agama. Punten memang seueur anu ieu ge ngan sesieuna gitu jelema anu ekonomina kelas menengah ke atas rata-rata kurang pati butuh, kurang memperhatikan karena urusan agama, bahkan sama sekali ngarasa butuh ku agama. Naon sabab ngarasa dirina teu perlu pangeran keur mencukupi kahirupanna. Dek naon deui?
aya kahayang rarasan teh geus teu mikabutuh kana pitulung pangeran padahal mah main kira kituna teh pan borot teuing masalah rezekina dirina ge diciptakeun kok tapi ieu dihilangkeun ku Allah dina hate eta jalma teh sifat ngarasa teu butuh ku Allah naon tina ku sabab naon nu dipikahayangna kacumponan hayang dahar jeung daging aya hayang dahar jeung lauk aya hayang dahar di restoran mana wae ge bisa mata kusabab sagala perkara kebutuhan terpenuhi lila rek elingna ka Allah teu butuh tapi jelema nu sagala boga nu sagala teu boga kumaha cing selalu eling ka Allah sok minang jemrit Gusti geus bayaran deui budak teh pan kakarage kamari tuh inget ka pangeran tapi cik anu keur nu loba duit inget moal ka pangeran harus Gusti geus rajaban deui kare kamari mere teh ayeuna geus deui rajaban aya bere deui itu sok ingat urang bila ini ka bahkan terus terang jalma-jalma nu perhatianna gede karena urusan agama teh kelas menengah ke bawah jadi dia kurang bisa karti konaon sababna jalma-jalma kelas menengah ke atas kurang perhatian di urusan agama jawabna geus teu ngarasa butuh deui ku Allah lamun teu ngarasa butuh ku Allah otomatis sifat Allah teh dientepkeun di eta jalma hingga eta jalma teh teu ngarasa butuh ku Allah bahkan jalma-jalma nu sagala boga sagala aya mah osok butuh ka Allah tetapi butuhna ka Allah teh keur nalika rek ngamanfaatkeun supaya naon nu dipikahayangna laksana osok aya perhatian kana agama cuman eta agama teh justru sok kadang-kadang dipake alat kenaon keur nyumponan kahayangna hayang anu aduh saya kumpulkeun para ajengan sok ngaji Quran doa tuh sok aya perhatian kana agama cuman perhatianna kenaon keur diri jadi bisa karti paingan ya paingan meureun mata kitu teh sabab terwujud menjadi sifat ampunna nah sabab sagala boga sagala aya geus teu ngarasa deui butuh alhamdulillah urang mah kitunya selalu pangeran teh dibere cocoba selalu ku pangeran teh dibere kasusah alhamdulillah naon meh eling ka pangeran da dibere bunga wae meh eling mah mun dipaparingan teh damang alhamdulillah diaku keneh makhluk Allah alhamdulillah cenah eling kan maot da biasana anu teu damang mah tere mah cik lamun urang sehat bae gila rek elingan alhamdulillah pangabutuh teh teureun joli naon pan urang teh hirup di alam dunia di alamnya selalu boga pangabutuh baru nanti mikir keperieun keur di alam dunia teh disibukkeun ku pangabutuh cik atuh ge di akhirat mah hayang teh senang jadi ayeuna teh meureun urang teh dibeberes keur kahirupan akhirat itu timbul teh dan diantara doa antara wani kurang didoakeun teh mana Rasul mah keur ngabuktikeun sifat ubudiyahna terhadap Allah ngarasa butuhna ka Allah Rasul mah ngadoa ka Allah teh menta hayang fakir menta hayang miskin
Allahumma minal fuqara wal masakin. Gusti jadikeun abdi teu golongan jalma fakir, teu golongan jalma miskin. Naon sababna Rasul bieu kitu? Meh leuwih loba ingetna ka Allah. Sabab aya nu sagala boga sagala aya mah eta teh sok rada hese kitu elingna ka Allah. Ini doa terapati di doa terapati dipake boroting ku hadirin sadaya ajengan sorangan tuh adieu ngadoa kitu naon sih dijabah. Dijabah ngadoa kitu. Tamata ku Allah ieu ngalirik kana sifat kahambaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi betul-betul sifat ubudiyahna. Terwujud di Rasul menjadi sifat takabur, terwujud di Rasul menjadi sifat-sifat anu pantasna di Allah. Dina arti Rasul salawasna eling ka Allah. Walaupun Rasul memang kulem socana tapi manah nama eling ka Allah terus. Tapi itu kan nyata sifat ubudiyah. Tak kusabab nyata sifat ubudiyah, maka karena sifat ubudiyah tersebut nu sampurna di Nabi, maka Nabi ku Allah diisrokeun etang-etang bonus tina anu jadi sifat tersebut. Jadi sapari eta teh ti Allah kusabab di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat nyata menjadi sifat ubudiyah tah dumasar eta, maka dina ieu ayat ku Allah dibewakeun subhanalladzi asra bi untuk pangkat sejen untuk bi rasulihi untuk bi nabi tapi bi naon ieu teh mere nyaho Allah teh ka urang isyarah bahwa sifat anu paling mulia di jelema teh sifat abdun, sifat ubudiyah, sifat hamba. Nah, kumaha cara ngawujudkeun sifat hamba? Bersihan sifat-sifat pangeran nu aya di diri urang. Nah bisa kitu sabab lamun sifat abdunna geus sampurna, maka dina ubudiyahna ye si abdun terhadap makbud teh bener-bener sampurna. Sabab teu campur. Ceuk kasarna mah lamun asin teh, lamun uyah teh kudu asin, lamun ayeuna nu jadi gula teh kudu amis. Tah lamun dina ieu uyah teh campur antara rasa asin jeung rasa amis, bingung rek dipake samarana kumaha. Tapi lamun sasifat mah uyah asin, gula amis, maka urang lamun kabutuhkan kurang asin berarti tinggal murulukeun gula. Lamun urang butuh ieu teh pasakan teh kurang amis berarti perlukan gula. Naon sabab nyata sifat gula teh amis, sifat uyah teh asin. Tapi beda lamun dina gulana teh aya rasa amis, aya rasa asin, bingung rek dipake. Lamun di jelema aya sifat jelemana, aya sifat pangerana dikeukeuweuk, maka rek kumaha bisa ibadahna ka Allah. Sabab beda posisi. Beda menjadi sifat. Naon atuh di antawisna pangna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra teh cek di dieu dina Quran dibasakeun linuriyahu min ayatina. Rek mere nyaho mere ningali Kanjeng Allah, kami cek Allah kan jadi abdi min ayatina tina sebagian tanda-tanda kekuasaan kami. Seueur memang lamun dicaritakeun mah tanda-tanda kekuasaan Allah nu dibukakeun ka Kanjeng Nabi ditembongkeun, cuman moal cukup nu jadi waktu keur nyaritakeun tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak loba. Tidak.
maca minimalna itu nu paling unggul nu paling pokok puncak kanikmatan jadi Isra wal Mi'raj mana tiasa nepanganana Kanjeng Nabi ka Allah Subhanahu wa taala eta puncak tertinggi. Puncak namanya lain sholat ting sebenarnya naon sabab sholat mah bisa we parentahanana melalui malaikat Jibril alaihi salam bisa. Tapi nu paling pokok tina eta kejadian bisa tepungna Nabi jeung Allah Subhanahu wa taala eta nu paling naon sabab Nabi nu sejen mah diantara Nabiullah Musa alaihissalam hoyong tepang jeung Kanjeng Nabi kumaha ditolak. Tapi junjunan alamatan panjunkeun ku Allah dipaparinan tiasa tepang muwazahah jeung dat Allah Subhanahu wa taala. Jadi moal aya wujud kanikmatan tina pirang-pirang kanikmatan iwal kanikmatan tersebut bisa tepung jeung Allah taala moal aya. Bahkan dijadikan puncak kanikmatan surga teh lain bidadari keur lalaki lain bidadara keur awewe lain nu jadi katuangan surga lain nu jadi walungan-walungan surga lain kaendahan jeung kamewahan surga lain eta nu jadi pokok kanikmatan surga. Mana bisa ruya bisa ningali ka Allah. Da eta mah kanikmatan hewani nu kitu mah sabenerna kanikmatan. Urang barang tuang hayangeuna eta mah sifat tina jasmania urang. Lain tina ruhania urang lain. Mata puncak nikmatan tertinggi di sawarga teh lain tuangeunana, lain leuteunana, lain bidadari jeung sejenis lain eta mah kenikmatan hewaniah sabenerna. Kenikmatan hayawaniah eta mah lain kenikmatan ruhaniah. Kenikmatan ruhaniah mah lamun keur di alam dunya kenikmatan ruhaniah mah eta teh tiasa usul dina ruhani tepung ruhani ibadah ka Allah. Lamun dina jaga di sawarga mah kenikmatan ruhani teh mana diantarana soca tiasa ninggal kazat Allah Subhanahu wa taala eta puncak tertinggi. Jadi bisa ditaros kurang ya. Cik naon pang nikmat-nikmatna puncak kanikmatan di sawarga teh naon? Maka walerna puncak kanikmatan di sawarga teh tiasa ninggal tiasa muwazahah ka Allah Subhanahu wa taala. Taina eta kanikmatan di Allah teh kanikmatan di Allah numang rupikeun ceuk tadi puncak kanikmatan surga teh nyatana tiasa tepung jeung Allah kari-kari Allah maparinkeun ka Kanjeng Nabi waktu Nabi di alam dunya. Pi kumaha cek bayang. Jadi sebenarnya Isra wal Mi'raj lain urusan-urusan saja nu paling pokok puncak nama-nama tiasa usul tiasa tepung jeung Allah. Nah ket bisa ursim kuring boga pendapat seperti itu sabab puncak kanikmatan surga teh adalah bisa tepungna jalma jeung Allah di sawarga eta mah geus moal bisa dicaritakeun. Seolah-olah bubuhan sawarga, seolah-olah bidadari, bidadara, seolah-olah walungan cai-cai lain, seolah ngalain karasa nikmat lain. Kusabab nepi kana puncak kanikmatan maka tahbibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanikmatan sawarga tiasa tepang dia Allah manggu bikin puncak dibikeun ku Allah ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibayang?
perlu digarisbawahi dina muwazahahna Nabi jeung Allah hiji kade dina eta riwayat perlu digarisbawahi secara kacamata tauhid bahwa Allah lain aya dina hiji lain kade besok salah loba jalma anu salah paham sopan dina eta riwayat nya eta dina eta riwayat teh Nabi teh tepung jeung Allah terus dipenta parintahan sok salat terus turun penageng Kanjeng Nabi mu satu naik deui seolah-olah urang boga paham teh kawasna Allah teh aya di tempat hingga Nabi datang ka eta tempat lamun kitu mah Allah teh aya tempat sedangkan Allah laisa kamislihi kumaha tun bener jadi Nabi dongkap kana eta tempat Allah dina eta tempat ngabukakeun hijab tiasa ninggal kadat Allah jadi Allah nama lain dina eta tempat bahkan aya nami mi'raj ka luhur oge lain harti Allah aya di luhur lain seperti itu hiji eta nomor kedua anu perlu digarisbawahi tina eta kajadian Isra wal Mi'raj nu masyhur anu kurang-kurangna bisa nyasarkeun ka urang secara akidah bahwa ningalna Allah ningalna Kanjeng Nabi ka Allah teh memang ku panon anu ieu tapi katingalna ku Nabi mah Allah lain aya di hareup Allah lain aya di luhur Allah lain aya di gigireun jadi hese keur nyaritakeunana nu paling pasti ku sabab urang belajar akidah walaupun Allah teh katinggal ku Nabi ngan aya garis kumaha Nabi ninggal ka Allah kaifiahna maka cukup waleranana wallahu a'lam terang itu terang ya kaifiah nama seperti kumaha naon sabab ieu kadang-kadang sok salah jalma di rumahan salah mam kumaha jadi seolah-olah ayana Allah aya di luhur hingga pulang anting antara eta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tangkege urang sami kumaha kaeana urang ninggal ka Allah nya ninggal ka Allah saperti kumaha wallahu a'lam carana dan urang ngagaduhan keyakinan bahwa puncak kanikmatan sawarga teh ninggal ka tah Nabi mah eta teh waktu ayeuna ge atapi waktu di alam dunia ini dipaparin itu baik di tabunganna baik di mulyana kumaha Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beuleuh urang teh bertanya ari urang naon bagianana eta we ngambil hikmahna urang naon sok cobaan urang beberes sifat ubudiyah urang isyarah ti Allah mengingatkan subhanalladzi asra bi abdi tah nu jadi sifat pangna Nabi ku Allah dibere kanikmatan anu kacida nu pohara gedena kanikmatan surga geus dipaparikeun di alam dunya naon gara-gara sababiah di Nabi wujud sifat ubudiyah tenutup kemungkinan ka urang da ari Al-Qur'an teh kan suri toladan Al-Qur'an teh adalah pedoman maka urang dina hirup oge itu sarua walaupun meureun prosesna beda ari Nabi mah diberekna teh Isra wal Mi'raj urang mah wallahu alam naon apakah kahayang urang nepi kahayang misalkeun laksana
apakah urang teh dipaparin budak anu soleh boga ayeuna salaki anu soleh budak teh soleh jeung soleha terus ayeuna ieu budak teh teu omongan batur kan bisa gitu bisa wae urang teh dipaparinan kasehatan ku Allah anu sakuduna mah teh geus kudu gering cek pangeran teh silating maneh mah hirup dalam dunya teh geus meujeuna gering tapi ku Allah disehatkeun kan mungkin eta kanikmatan ti Allah teh sababiah di eta jalma teh wujud sifat ubudiyah. Jadi kanikmatanana mah teu kudu saperti Isra wal Mi'raj wae da eta mah khususnya kanikmatan dipadu ku Allah Kanjeng minimal diakurkeun jeung kadar urang nu urang resep. Pitulungna. Pan hari Nabi mah geus dina puncak pan hari Nabi teh mah afdalul makhluqat pangunggul-unggulna makhluk maka disesuaikeun ku Allah dibere nikmat bagaimana afdalun ni'am pang utamanya mana tepung jeung Allah Subhanahu wa ta'ala sabab puncak kanikmatan sawarga teh ninggal ka Allah ayeuna di alam dunya ku Allah di keur urang mah ukur cacah urang mah nabi lain wali lain nanaon lain ya disesuaikeun ulah hayang di Isra Mi'rajkeun da moal bisa mawan disesuaikeun ku Allah sugan kieu tina gara sababiah urang ibadah teh tina nganyatakeun sifat ubudiyah di urang terus urang ngalaksanakeun ibadah sugan nu tadina ceuk dina tulisan Lauh Mahfuz teh kudu nyeri panon pecak sabelah tahun 2018 sabab urang wujud sifat ubudiyah terus jadi bisa maca Quran tah teu tulus eta panon teh dipecakeun ku bisa wae kitu kanikmatan disesuaikeun jeung sabab lamun teu disesuaikeun mah ge bahaya. Budak sapoe dibere jajan 1 juta moal bener. Sabab bingung keur ngajajankeunna. Mujieuna budak mah paling gede 10-20 ribu. Naon lain harti kolotna medit lain. Walaupun kolotna boga triliunan miliaran da salah ari budak sapoe dibere 1 juta naon henteu bisa moal bisa nasolikeun. Tapi disesuaikan atuh budak kene atuhnya 2.000 nya 1.000 tah gitu deui urang lamun wujud sifat ubudiyah maka kanikmatan teh disesuaikan jeung urang naon bisa lempang ya atuh kanikmatan unggul eta teh bisa nyarita unggul ge ada ukur salat ukur jorek ieu urang malaweung wae dina salat teh dina pangaosan peureum wae untung hirup kene oge sabenerna lamun ngetang kalinya mau untung dihirupkeun keneh we ku pangerannya tah kanikmatan teh kanikmatan panjang umur kanikmatan hirup eta jadi disesuaikan jadi urang mah mun dina kos budak teh mah dibere 2.000 we lah 1.000 we lah keun sejen mau lawa ka anjeun teh da can waktuna jadi disesuaikan jeung sifat ubudiyahna di eta jal tah ieu mah nabi mah langsung ku Allah linuriyahu min ayatina tina sabagian tanda-tanda kakawasan Allah di antara tanda kakawasan Allah teh bisa tepangna nabi ka Allah Subhanahu wa ta'ala eta janten hikmah dina kajantenan Isra wal Mi'raj. Jadi kesimpulanana hiji sok ayeuna suang muhasabah diri urang masing-masing ngalangkungan perjalanan Isra Nabi melalui ayat bahasa abdi perbaiki diri urang dina sifat ubudiyah urang ulah campur di diri urang aya sifat abid aya sifat ma'bud jelema ya jelema bae ulah wujud sifat pangeran di eta jelema sabab lamun campur kena hese moal bisa sampurna ibadahna ka Allah sabab lamun abid lamun abdun yakun nyata dina abduna lamun ma'bud yakudu ma'bud maka antara abid jeung ma'bud teh bisa ngahubung kunaon bisa ngahubung sampurna abidna sampurna ma'budna geus bogoh eta dicaritakeun jadi engke aya hubungan anu kuat talamun ieu si abdun can sampurna sifat ubudiyahna aya sifat pangeran di eta abdun ibadah teh rada rese itu pantennya
sakitu panginten kapiatur mudah-mudahan aya manfaatna malaman dar urang sadayana wabil khusus dari diusahakeun marada hese itu sifat ubudiah teh nya rada hese urang meminta we ka Pangeran barokahna barokah dina ieu sasih Rajab urang sing wujud dina hate urang sifat ubudiah urang teh sing bener-bener jadi hambana Allah ulah jadi hambana anu sejen mudah-mudahan song kitu pe pungkas doa nya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina dari yang syukur wa inna sya'ul rizq ubsun alaina wa lima sya'ina wa usulina wa halalan thayyiban wa syian mubarakan min kulli yadin wa dainin Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wasil sadang dina mana hadirin sadayan ketuli korgen disayang naon sok ngalangkungan sabagian berkah nya mudah-mudahan Allah semai jabal barokati al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim